Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai urang neraskeun hanca dongeng ngaguar cariyos Sikulub dina episode Ratu Siluman Naga Weling Nagih Pati bagian anu kaopat. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Dina bagian katilu, irah anu kapiuhan di pipir imah kapanggih ku Sikulub anu keur aya di perjalanan sejak neangan piubareun si Ohim tea. Harita teh Sikulub buleud paniatanana sejak nulungan irah anu keur katunggaraan. Kulantaran kaayaanana walurat, Sikulub teu loba mikir regeyeng irah dipangku dibawa ka jero imah. Barang nepi kanu dituju. Sikulub ngajenghok pacampur jeung heran sabab nenjo aya anu ngajepat dina kasur disimbutan. Naha teh tenjoan aing jadi kieu, cek Sikulub dina hatena. Tapi teu katutuluyan mikiran eta sabab nulungan irah leuwih utama. Anu dipilampah munggaran ku Sikulub ngecagkeun irah lalaunan digolerkeun dina samak gigireun salakina anu angger teu usik-usik. Geus kitu Sikulub sila andekak nyang hareupan irah anu can eling-eling. Manehna kunyem-kunyem mapatkeun jangjawokan panyinglar bangsa lelembut, bisi aya anu surup sumanding ka irah. Terus ngadoa husu naker. Rengse ngadoa, Sikulub ngarampa jempol suku irah lalaunan kerjet suku irah usik. Alhamdulillah. Sikulub bungaheun pisan. Sabab tetela teu hese ngalilirkeun anu kapiuhan teh. Kalayan sabar Sikulub nungguan anu keur lilir, hatena teu welehna neda kanu kawasa sangkan irah dibere kakuatan sarta sehat deui sabihara bihari. Akhirna brai panon irah beunta colohok sakedeung ngumpulkeun lelembutan. Geus kitu luak lieu lalaunan, pikiranana beuki gembleng atuh korejat hudang barang red ka Sikulub. Kulit tarangna kerung pok nanya. Saha anjeun? Ngaran uing Kulub teu Cihanjuang, tembak Sikulub daria. Naha aya di dieu? Irah nanya deui. Katara semu heran sabab inget keneh tadi teh manehna aya di pipir imah tas meunang kareuwas alatan orai hideung teh. Tapi ayeuna aya di tengah imah jeung aya jelema anyar pinanggih. Ceu, tadi uing keur aya di perjalanan, ngahaja nyimpang ka dieu rek milu reureuh sabab capek uing teh. Barang nepi kaburuan, nempo oceu ngagoler di pipir imah dina kaayaan teu eling. Nya ku uing dipindahkeun, dibawa ka dieu tah. Diubaran sabisa-bisa nepi ka ayeuna. Nuhun, ece tos eling mah, nuhun. Alhamdulillah. Ngadenge jawaban kitu irah melong ka Sikulub. Terus narik napas rada jero bangun capek. Tapi akhirna ngerasa regreg jeung gede hate sabab doana dikabul aya jelema anu haat nulungan. Nya nuhun atuh puguh ece teh keur tunggara. Nya kunaon atuh nu saenyana? Nah bet nepi ka kieu, ceuk Sikulub. Ngahaja nanya kitu sangkan ngarti kana naon-naon anu geus kajadian. Ditanya kitu teh irah bungaheun, geus teu mikirna naon, derek-dek nyaritakeun naon rupa anu geus kaalaman ku manehna. Ti mimiti salakina indit usaha nepi ka danget harita. Tah kitu Jang Kulub. Pokna mungkas caritaanana. Oh kitu, anehnya. Geuning di lemur teh aya nu kitu. Ari ece saha ngaran? Irah, ieu Kang Marna salaki ece. Tembalna bari nunjuk ka salakina anu anger ngalempreh teu usik-usik. Sikulub teu buru-buru ngomong deui. Panonna melong kanu ditunjuk ku irah. Kaheran anu ti barang jol ngaganggu pikiranana ayeuna beuki banget. Atuh rada lila
melong kanu ngalempreh bari mikiran kaahengan anu keur disanghareupan harita. Ari pangna si Kulup ngerasa heran lantaran omongan Irah beda jeung tetenyoan manehna. Anu kaciri ku si Kulup mah anu ngajepat dina kasur teh bari jeung disimutan. Eta teh lain jelema tapi gebog cau. Tapi lamun si Kulup ngicep breh deui hiji lalaki anu ku Irah disebut marna salakinna. Lamun ngicep deui breh gebog cau. Yang Kulup, nah kalah ngahulang. Teu percaya kana caritaan Ece. Irah nanya deui dari anaker. Disangkana si Kulup teh teu percaya kana omonganana. Keheula ce, keheula ke, sabarnya. Uing mah lain teu percaya ka Ece. Tapi asa aya nu aneh ieu teh. Tembal si Kulup daria. Aneh kumaha? Irah beuki teu ngartieun. Ieu teh bener salaki Ece. Si Kulup hayang ngayakinkeun. Nya salaki Ece, ngaranna Marna. Oh, mun kitu mah yakin. Tetenyoan Ece jeung tetenyoan uing beda. Nah beda kumaha? Ceu Irah, uing teh tadi nama rek milu reureuh sakedeung. Lamun kaparengan aya rek mentang nginum hanaang. Tapi nili kaayaan kieu mah uing kudu rada lila di dieu teh ye. Uing rek wakca ka Ece. Aya anu teu bener di imah ieu teh ce. Ngadenge kitu Irah kerung deui heran. Tapi ras inget manehna teh ti kamari nu ngelis. Eueuh batur pakumaha. Ari ayeuna aya si Kulup atuh puguh asa mobok manggih gorowong. Akhirna pok nyarita sajujurna. Yang Kulup, syukur pisan lamun ujang kersa maturan heula Ece di dieu. Puguh Ece teh keur bingung. Sakumaha anu tadi didadarkeun. Atuh kaduana Ece teh lain lebar ku cai. Puguh dina gentong teh apan kalah aya orai hideung. Naheur cai can kaburu. Jadi wayahna eueuh cai haneut. Aya oge cai teh nu kamari tuh dina teko. Irah nunjuk kana teko anu ngarendeng jeung boboko sangu tiis da kumarna can kungsi di dahar. Heug syukur ce, keun bae lah cai kamari oge. Malah mah pasti seger da puguh ti koro keur garing kieu ye. Tembal si Kulup. Ari Irah rikat ngojengkang nyokot batok jeung tekona. Sor disuguhkeun ka si Kulup. Teu kudu ditawaran deui si Kulup gasik nyicikeun cai regot nginum mani ngaleklek. Yang Kulup, Ece teh jadi penasaran. Aya naon di imah ieu teh atuh? Da mani asara riweuh, orai mani gugok. Da nu enggeus-enggeus mah teu kieu. Irah geus teu sabar hayang geura menang katerangan anu jentre ti si Kulup. Ce, uing rek balaka we nya ngarah teu lila ngobrol. Sabab urang kudu gura-giru nulungan si Akang ye bisi telat teuing. Nya syukur, hayang kitu Ece oge. Cing sok kumaha atuh? Ieu anu ngajepat dina kasur teh ceuk tetenyoan uing mah lain Kang Marna tapi tangkal cau. Hah? Moalnya tangkal cau. Kumaha mimitina? Sidik ieu mah Kang Marna salaki Ece. Kamari pas sore, apan dipapakeun ti cai, terus digolerkeun di dieu. Teu ka mana-mana deui. Rek jadi tangkal cau kumaha urusanana. Irah banget teu percaya. Sabab memang kusaliwat oge da moal kaharti. Omongan si Kulup dianggap mahiwal. Ih heueuh, ieu mah nurutkeun tetenyoan uing. Da anu dipake nenyona panon uing lain panon Ece. Nyari Ece keukeuh nganggap Kang Marna mah nya kajeun. Ngan anu puguh mah ieu teh ukur cangkangna. Eusina mah eueuh da aya nu mawa. Ceuk si Kulup bari pepeta. Begitu kaharti, moalnya jelema aya cangkangan, kawas rambutan wae. Irah kerung tetep teu ngartieun. Ngadenge kitu si Kulup teu nembal deui. Manehna mikir sajeroning hate,
Kumaha carana sangkan bisa nulungan nu boga imah. Ngeunaan irah anu teu percayaeun teu ieuh di pikiran, da kumanehna oge kaharti ku jalma anu teu saelmu mah moal ditarima. Sanggeus meunang wewengan, si kulup nyarita deui tenang. Ceirah, ayeuna mah kieu we nya. Uing menta idin rek muka lomari, muka gentong, rek noong ka kolong jeung ka tempat sejenna anu baruni jeung anu paroek. Bisi dipake panyumputan orai jurig. Maksudna rek neangan orai hideung tea. Mun aya keneh rek diusir ku uing. Sina nyingkah ti ieu imah, sina baralik deui ka sarakanana. Sabab nurutkeun implengan uing mah memang lain hiji jurigna teh ce. Jigana basa ceirah ngadangu sorak kuda jeung angin tea, eta teh wadia balad siluman anu daratang ka imah ieu. Tah kitu ceirah, ceuk si kulup bari pepeta. Oh, nya rada kaharti eta mah. Nya sok atuh syukur rek kumaha. Ceuk irah. Si kulup teu loba mikir ayeuna mah. Harita keneh cengkat sarta terus ngalengkah ngadeuketan kana lomari. Berai dibuka, gajleng aya nu luncat tina tumpukan pakaian. Kuprak kana palupuh, logodor orai hideung di tengah imah. Irah ngajerit reuwas. Ari si kulup rikat newak buntut orai. Kep, beunang. Terus dipuihkeun luhureun sirah. Geus 2 kali kuriling, dibabukeun kana tihang. Les, orai ngaleungit. Peledug aya haseup bodas mulek. Hiuk aya angin ngagelebug, nebak bilik. Geus kitu seot haseup bodas kaluar tina jendela. Jep, jempe. Ari sora angin ngajauhan. Si kulup maningah hegak bakat ku cape. Bener, siluman ieu mah ceuk si kulup bari ngusap kesang dina tarangna. Tina awahing kureuwas, irah kasima sungutna calangap rek ngajerit eueuh soraan. Ari si kulup nyumponan janggina, leos ka pawon, langsung muka gentong. Tapi memeh turubna dibuka, brah gentong beulah. Caina ngagewor, terus ngabayabah ka hareupeun hawu. Logodor aya orai muru lawang pawon. Ku si kulup diudag, barang geus aya di luar, jedeg-gedeg. Aya hiji lalaki jangkung badag. Sakujur awakna hideung manilestreng, anu herang teh ngan matana wungkul. Jigana bae eta teh ponggawa karajaan Ratu Siluman Naga Weling anu diutus pikeun nalingakeun kulawarga Marna. Ngan harita kagareuwahkeun ku si kulup anu memang watakna matak panas jeung hareudang bayeungyang pikeun marahnehna mah. Anu matak harita ngajanggelek ngawujud kawas manusa, niatna rek narajang ka si kulup. Ari si kulup ngajenghok nenyok kitu teh. Menang sajongjongan mah ngahuleng. Panona melong ka siluman orai anu ngawujud manusa. Pikeun si kulup moal kabobodo tenyo, moal kasamaran tinggal. Sabab panenjona geus labas ka alam lelembut. Harita oge kitu, siluman orai teh sanajan ngawujud manusa, samar-samar ngalangkang. Ku si kulup mah katenyo wujud aslina orai weling. Ari siluman geus teu sabar hayang geurang ngabinasa si kulup. Harita keneh narajang, metakeun panajong ku suku katuhu. Nu diarah teh careham si kulup. Tapi katenyona ku si kulup mah orai narajang ku buntutna, atuh seak buntut orai nyamer, hiuk kep ditewak sarta dikenyedkeun sakaligus terus digebotkeun kana lemah. Hiuk blu buringkal orai buburingkalan jiga anu nahan ka nyeri. Tapi sakilat huluna malik rek macok beungeut si kulup. Si kulup teu gugup, buntut orai dicekel keneh terus dipuihkeun luhureun sirahna. Tina awahing ku tarik nepi ka ngahiung kawas sora panggal. Hiuk, hiuk, blu digebotkeun kana lemah. Kulapes orai teh teu walakaya. Leuleus lir kapuk kaibunan kawas kapas kahujanan. Buntutna ku si kulup dilesotkeun, kuprak kana lemah, orai teu bisa hojah.
Tapi aya keneh usik-usikan sarta huluna culang cileung di barung kuletah lel-lelan. Kurang ajar sia curig. Sok, teh kumaha deui? Ku aing moal burung diladenan. Ceuk si kulup bari nulak cangkeng. Panonna melong ka orai hideung. Ngadenge omongan si kulup kitu, orai teh kawas anu ngarti. Buntutna utak-utakan, terus huluna culeungeu lalaunan. Matana bolotot, letahna lel-lelan. Kahartina ku si kulup mah, orai teh nemongkeun wawanen, rek ngalawan deui ngajak tarung. Sok maju, maju sia, ceuk si kulup nangtang. Cacap panangtang si kulup kitu, tina tangkal jati aya kalakai garing marurag. Barang antal kana taneuh, ting buringkal salin jinis jadi orai hideung. Terus huluna culeungeu kabeh nyahareup ka si kulup. Paripolahna sarua kawas aya anu ngahucuhkeun. Nenyok kitu si kulup mundur salengkah. Ras inget kana papatah gurunda. Orang mah manusia teu kumawasa. Hirup dharma wawayangan. Kuat dikuatkeun ku Allah. Sehat disehatkeun ku Allah. Usik malik angin ku pangersaan jeuna. Kitu papatah Aki Somad anu nyerep kana ati sanubari si kulup. Sanggeus sadar kadinya si kulup ngadoa jeroning hate. Bari tetep waspada bisi orai siluman ngadadak narajang ka manehna. Panon si kulup rutret kaditu kadieu. Nitenan kaayaan sabudeureun eta tempat sugan aya anu bisa dipake pakarang. Ret kalawang pawon, ras inget kana omongan kolot yen orai mah sieuneun ku uyah. Teu panjang mikir. Gajleng si kulup luncat kalawang pawon, blus ka jero, terus ngotek tak kana wadah samara neangan uyah. Kabeneran teu hese, da aya uyah bubuk dina pipiti anu geus rawing sisina. Kop dicokot, gajleng deui kaluar ti pawon. Barang bre, orai teh ngalobaan, malah nambahan keneh, sabab aya keneh kalakai daun jati, anu marurag sarta ting buringkal jadi orai sabada antel kana taneuh. Bismillahirrahmanirrahim. Si kulup ngucap basmalah husunaker. Dibarengan ku ngarawu uyah bubuk, geus kitu diawurkeun ka orai anu keur caruleungeu. Tekung silila orai pating gurubug, ting buringkal kawas anu kapanasan. Tapi bareng jeung kitu, aya oge anu ting salaber nyamber suku si kulup atuh puguh reuaseunaker. Gajleng si kulup luncat ka tukang, wur deui uyah diawurkeun. Kontan orai ting gurubug. Malah aya anu ngaleor ngajauhan terus ngiles ting ka mana. Teu kanyahoan, jeleg aya anu nangtung hareupeun si kulup. Mana horeng jalma hideung anu tadi pangheulana nemongan ka manehna datang deui jigana mah gegedugna. Saha sia teh jurig? Si kulup nyentak bari melotot. Aing badang, tembalna. Bari hiuk narajang ku pereup buleud rek nonyok tarang si kulup. Lep si kulup ngelok, atuh plos, pereup teh nonyok angin. Jelema hideung beuki budal amarahna. Hiuk deui narajang ku leungeun katuhu, nyasar careham kenca si kulup. Nenyok itu suku katuhu si kulup rikat maju salengkah. Dibarengan ku nakis panarajang ku pigeulang leungeun katuhu. Hiuk geduk. Pabentar jeung leungeun musuh. Hiuk beg. Tonggong pereup si kulup ngabesot kana careham musuh. Wah! Si badang ngoceak. Beungeut ngabangkieung ka kenca bari sungutna calawak. Bareng jeung kitu, awak si kulup ngagibeg ka kenca. Bari ngagedorkeun siku katuhu kana gado si badang. Hiuk geduk. Wah! Kubrag. Bujur si badang kana lemah. Culaeut dua sukuna ngacung kana langit. Nenyo kasempetan kitu. Si kulup ngajaul kaluhur. Dua tuur dirapatkeun kana dada. Maksudna rek dijejekeun babarengan kana dada si badang anu keur nangkarak bengkang. Tapi memeh nepi gereleng si badang ngaguliti kagigir. Korejat hudang terus ngagorowok. Mundur! Mundur! Cenah. Buriak balatna kalabur. Orai anu tadi bayatak di pipir imah marna
lusles lalengit. Hiuk aya angin ngagelebug, sorana seah ngaguruh ngajauhan. Akhirna jep simpe. Sera angin leungit, ari oray anu tadi bayatak diburuan teu kanyahoan lusles teuing ka mana. Nenyo kitu si kulup ngabedega nulak cangkeng. Panona melong kanu kalabur nepi ka ngilesna. Sabot kitu, irah anu ti tadi noong tina jandela nyampeurkeun ka si kulup sarta pok nanya. Yang kulo, geuning mani pacieuh, aya naon? Berkah ce. Kanyahoan ayeuna mah memang di imah teh loba jurig. Nyatana siluman ora hideung ce. Tapi tenang. Jigana kabeh oge kalabur ayeuna mah. Tembak si kulup. Ah, kitu. Paingan atuh mata keung. Syukur ujang ari geus kalabur mah meureun aman ayeuna mah nya. Irah bungaheun sabab anu dipikasieun geus eueuh. Can aman pisan ce, malah bisa jadi bakal leuwih garalak sabab amekeun ka uing. Sajabati kitu apan Kang Marna can kapaluruh ye, teuing di mana ayana? Can kapaluruh kumaha? Apan itu aya di imah. Tembal irah anger dina urusan eta mah can ngartieun. Ce, apan geus dibejaan ti tadi oge eta mah cangkangna wungkul. Kang Marna teh anu sanyana mah aya nu mawa ka alam siluman. Tah ayeuna eueuh deui waktu uing rek indit ngudag siluman. Meungpeung aya lacak ngarah babari ngudagna. Teu ngadagoan jawaban ti irah. Belecet si kulup lumpat nyusul siluman rek disusud nepi ka sarakanana. Irah colohok panona melong ka si kulup anu lumpat ngajauhan. Tapi teu kamalinaan. Sabab kaburu ingat kasalakinna atuh gancang unggah ka imah. Terus ngadeuketan kamarna anu anger masih ngagoler teu usik-usik. Brek deku panon neuteup kana beungeut salakinna. Ngahaja ditelak-telak bakat ku hayang sidik. Tapi dah sidik ieu mah Kang Marna. Irah ngomong sorangan. Ngebrehkeun eusi hate yen manehna mah yakin anu ngagoler dina kasur teh Marna salakinna. Tapi sanajan kitu aya oge kapanasaran kana omongan si kulup teh. Sabab kaayaan di imah beda jeung peuting tadi. Karasana ayeuna mah ayang tentrem kawas biasana. Irah boga kayakinan ieu teh aya patula patalina jeung oray hideung teh. Alhamdulillah, nuhun ya Allah. Geuning akhirna mah datang pitulung. Moga-moga omongan jang kulup teh bener. Oray kalabur sarta Kang Marna sehat deui sabihara-bihari. Kitu cek irah terus cengkat sarta muru ka pawon. Rek beberes data di kanyahoan di pawon teh pasolengkrah jeung cai tina gentong ngabayabah kahareupeun hawu. Cag, urang tunda heula kaayaan irah anu keur beberes di imahna. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun ponggawa siluman oray anu ngaku ngaran Badeng tea. Kebat lampahna ngajauhan lembur babakan honye. Dituturkeun ku wadia baladna mana horeng siluman oray teh aya puluhna. Anu ngahaja dikerahkeun ku si Badang pikeun ngepung imah Marna. Harita teh di perjalanan di lamping gunung susuru. Lamun kapanggih ku jalma saliwat mah katenyona teh aya oray hideung sabubuhan. Anu pangheulana ngologodor sagede bitis kolot. Dituturkeun ku puluhan oray anu gede anu leutik. Ngaleorna ting seleket kana sela-sela batu sakapeung letahna pating arelel. Tapi lamun katenyo ku jalma anu awas ka alam lelembut anu kaciri teh lain oray tapi rombongan prajurit karajaan anu kulitna sing sarwa hideung samakta pakarangna. Anu leumpang pangheulana si Badang jeung si Badeng, dua pangawal ratu anu awakna jangkung badag, dadana sembada, beungeutna bosongot, sorot matana seukeut pikasieunun. Barang anjog ka hiji tempat. Di dinya aya palataran lega, dikuriling ku benteng batu harideung, dipapaes ku rarambu leuweung anu ngaroyom. Mana horeng eta teh wates nagara siluman anu salilana dijaga ku para prajurit anu satia.
Si badang eureun terus ngacungkeun leungeun ka tuhu. Nenyo isyarat kitu, reg sarerea eureun eueuh anu wani baha. Pok si badang ngomong semu berat. Kawan tu tas lumampah jauh, bari jeung sieun ku si kulup. Badeng, maneh cicing heula di dieu nya. Jejeran para prajurit, aing rek ngadeheus ka ratu. Rek ngalaporkeun karaman anu tadi kaalaman. Jigana manusia edan anu tadi ngahalangan kana pamaksudan urang teh kudu diwarah. Tuman, hag kakang, keun kuring nungguan di dieu. Bari nalingahkeun bisi aya anu ngudag. Tema si Badeng tatag. Bener. Sabab tangtu manusia anu tadi teh bakal nuturkeun ka dieu. Sok sing waspada. Aing rek miang ka karaton. Hag kakang. Teu loba anu dicatur. Leos si Badang indit ninggalkeun baladna. Beuki lila leumpangna beuki gancang ngagedig rusuh kawan tu mawa beja anu daria anu aya patula patalina jeung keamanan nagara. Gancangna carita si Badang geus nepi kanu dituju teu tatapasini deui blus asup ka karaton. Baranggok dina kursi karajaan geus aya ratu siluman nagaweling keur dideuheusan ku para pangawal karaton. Katara keur ngabadamikeun perkara anu daria. Tapi barang jo si Badang, ratu siluman nagaweling eureun gunem caturna terus melong kanu kakara datang bari nanya. Badang, aya naon rusuhan ha? Geuat sia bebeja ka aing. Si Badang terusuh ngajawab. Brek deku terus nyembah geus kitu kakara ngomong. Awon anu kapi unjuk. Tiwas Gusti Ratu. Hah? Tiwas kumaha Badang? Teu talangke barabat si Badang nyaritakeun kejadian di imah Marnatea. Timimiti daratang kadinya nepi ka terus ngahihilu dan irah sangkan gering batina nepi ka datangna si kulup tug nepi ka danget harita. Tah kitu kaulanun Gusti Ratu. Si Badang mungkas omonganana. Moalnya sia eleh ku manusia sasiki Badang. Ratu siluman nagaweling amekeun pisan. Katara beungeutna geuneuk lir besi atah beuleum. Numawi sadaya-daya eta manusia teh teuas Gusti. Saha ngaranna? Si kulup Gusti. Ngadenge jawaban si Badang kitu, Ratu siluman nagaweling ngahulang rada lila. Betras inget kana obrolan mitohana anu tayalian iwal ti Raja Purwaselang anu ngageugeuh rawa onom. Haram jadah mangkluk edan. Ratu siluman nagaweling budal amarahna. Katara dadana turun naik sarta napasna ngahegak huntuna kekerot. Kedah kumaha kaulanun Gusti Ratu? Ceuk si Badang. Samar polah gemper nenyo ratuna ngembang werate. Badang, di mana balad sia? Nah si Badeng teu milu ka dieu ha? Sumuhun. Di piwarang taki-taki tatan-tatan ngajaga tapal wates. Bisi si kulup ngudag ka dieu Gusti. Bener. Geuning sia bisa mikir. Syukur pisan. Aing satuju. Ta ayeuna sia ulah loba cicing, ulah loba ngahulang. Ayeuna pisan maneh kudu indit deui ka tapal wates nagara. Bawa wadia balad sing loba. Aing nyaho manusia anu ngaran kulup teh sanajan ukur sasiki memang bener cik omong sia. Si eta mah teuas. Tapi ulah jejerih ku pati, ulah sieun ku manusia sasiki. Eta manusia podaran. Kitu ceuk Ratu siluman nagaweling bari nunjuk kaluhur curug namani bentik. Sorot mata sumuhurung molotot ka si Badang. Tigas dawuh pangandika. Unjuk sumangga Gusti. Bral, geramiang. Geus kitu mah si Badang nyembah terus ngesod mundur. Jung nangtung kebat kaluar ti karaton. Tetela di luareun karaton geus ngabaris wadia balad anu samakta pakarangna. Siap sadia pikeun maju ka medan perang. Kabeh ngadagoan komando. Gero si Badang ngagorowok bari ngacungkeun leungeun ka tuhu. Maju. Terus manehna oge maju pangheulana. Atuh bring wadia balad siluman ora hideung teh indit.
ngalut ngengkei ngabandalut ngemat-ngemat nyatang pinang kadia sirem dina batu. Kabeh indit ngajuk-juk ka tapal wates nagara. Eta wadia balad siluman teh engkena bakal ngahiji jeung wadia balad anu dijejeran ku si Badeng anu geus aya di tapal wates nagara. Urang malikan ka tukang nyaritakeun si Kulup anu keur ngagedig lempang sorangan. Ngajuk-juk ka lamping Gunung Susuru, mapai laratan nyorang lacak anu kungsi kaliwatan ku siluman oray. Kacirina ku si Kulup mah, taneuh anu kungsi kaliwatan ku oray teh, herang gugurilapan kawas supalumar. Kalayan teu nolih kana kacape, si Kulup lempang gancang dahayang nyusul musuhna anu kalabur teh. Tetela losna teh ka Gunung Susuru geuning, cek si Kulup ngomong sorangan. Bari telat ngalengkah, panona awasna keur melong kana tapak oray anu pungkal pengkol sakapeung seseleket kana sela-sela batu. Tapi si Kulup teu pondok harepan, sakumaha rumpil jeung tarahalna oge rek disorang. Terus bae diakalan sangkan lacak oray siluman teh teu leungit sarta tetep bisa dipake pituduh sangkan nepi kanu dituju, nyatana nagara siluman oray hideung. Beuki lila si Kulup beuki deukeut ka tapal wates nagara siluman anu akhirna kaambe ku telik Pangindra Jala pihak si Badang. Harita keneh salah saurang prajurit mata-mata laporan yen si Kulup beuki deukeut sarta kanyahoan boga kasaktian dina nitenan tapak siluman. Ngadenge kitu si Badang reuas, geuwat marentah ka baladna sangkan mupus tapak lacak baladna teh. Hei, Sanil, kerahkeun balad keong, sina mupus tapak balad aing, ceuk si Badang bari nunjuk ka hiji prajurit anu boga pasukan keong anu kacida lobanna. Anu diparentah teu baha, brek deku cedok nyembah. Harita keneh undur, lumpat muruk ka lamping gunung, rek mupus tapak urut ngaliwatna si Badang jeung si Badeng sabalad-balad teh. Bareng jeung inditna si Sanil, salamping gunung ngadadak pinuh ku keong racun, ting karayap dina batu, dina taneuh, dina jukut, jeung dina rarambu leuweung. Harita si Kulup keur jongjon lempang, panonna teu weleh nitenan lacak oray siluman teh. Tapi keur jongjon kitu, ujug-ujug les anu ting buri nyai kawas supalumar teh leungit, anu katenyo nyataneuh jeung batu sarta jujukutan sakumaha biasana. Aya naon ieu? Nah, halacak siluman teh ngadadak leungit. Ke. Jiga-jiga aya anu teu beres ieu mah ieu. Cek si Kulup bari ngarandeg. Terus nalak-nalak pijalaneun, breh sasat sabudeureun lamping gunung pinuh ku keong racun. Barang geus sidik si Kulup gogodeg bari kumecrek. Kurang ajar. Siluman edan teh ngajak perang ka aing kaya kieu mah ieu. Sidik ieu mah aya nu mupus lacak teh. Moal salah deui. Ieu setan keong ieu. Haduh. Aya wae nya. Kudu kumaha ari geus kieu ya. Si Kulup gogodeg terus nepak tarang lalaunan. Nenyo kayan kitu si Kulup teu gagabah. Manehna kudu asak perhitungan bisi salah lengkah. Anu temahna matak cilaka. Nya mundur sababaraha lengkah. Panonna melong kana taneuh anu beuki sidik pinuh ku keong. Malah teu caricing najan lalaunan oge terus maju ngarayap ngadeuketan ka si Kulup. Ujang Nyai hanjakal pisan waktosna parantosep. Rupina kanggo dinten ayeuna mah sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha lalampahan si Kulup salajengna? Antos terasna dina carios si Kulup dina episode Ratu Siluman Nagaweling Nagih Pati bagian anu kalima. Sakitu anu kapihatur. Permios cag.